Di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan di Indonesia, politik eker curat marit, politik murat marit perekonomian can menentu budaya anu sakitu kuari keur acak-acakanana. Berbagai budaya asup ke Indonesia, golongan-golongan datang ke Indonesia, geus Syiah, geus Wahabi, bermacam-macam kuari di Indonesia teh. Islam ngakuna Islam, acak-acakan. Tapi lamun ku Allah dek diangkat jadi hamba nanu soleh gampang. Allah mah kok betaheun si mondok. Zaman internet, zaman satelit, masih kena jelema ngaji amil di pondok pesantren eta teh dek disalametkeun ku Allah. Jihi, lamun lain dek disalametkeun ku Allah, masyaallah ngan eta goblogna di pondokna main HP bae. Barang ditanya, hei saya kunaon main HP, atuh guru aing Kinurja yang main HP. Atuh mah berjamaah buru, atuh mah beres. Nah dek disalametkeun ku Gusti Allah mah wanieun nyana ninggalkeun lembur, wanieun ninggalkeun keluarga, wanieun ninggalkeun babaturan jeung handa tolat, nyana cicing di pondok pesantren ngaji. Masya Allah eta teh keur diriadohkeun ku Gusti Allah. Lamun urang macaan tina perjalanan para wali-wali Allah, jelema nu mondok pesantren eta keur diriadohkeun. Jelema nu sagede kieu apakah teu mampu di pabrik dia mampuheun, apakah teu mampu nyana ulin jeung batur dia mampuheun. Lantaran ngora aya di nyana duit ala kadar mah boga, pergaulan dia bisa. Tapi dek disalametkeun ku Allah, ulah paling nganjang sakali-kali bae lah. Tolol lah yang nganjangan segala. Cicing di pondok betah. Sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun teu karasa orang dek disolehkeun ku Gusti Allah. Maha kawasa Allah di tengah-tengah keur carut marut. Murat marit tapi aya bae jelema nu mondok haji betaheun. Moal aya jelema dibere karomah anu haju make mobil mewah bae moal aya. Sare di spring bed bae moal aya. Jelema dibere mah ulah tapi na teu pernah riyadhah moal aya. Mantak satu perjalanan untuk menuju karomah, satu perjalanan untuk menuju maunah, dibere betah heula di pondok. Di pondokna dibere daek ngaji, belah dieuna dibere nyana tea puasa bae. Dahar carang paling ke jam 6 heula suk isuk ngawudhu, ke jam 9 dahar, ke jam 11 dahar deui. Tuh bae menang-menang mah. Nah iyalah perjalanan seorang santri sarua. Urang lamun membaca Tuan Abdul Qadir Jailani, kemudian orang membaca Kitu Abu Hasan Asyadzili, kemudian orang membaca Syekh Ahmad Kabirur Rifai, Ibnu Alwan dan lain sebagainya. Sarua jeung para nabi, nuturkeun para nabi nu mantak dina Al-Qur'an, Kangjeng Nabi sebagai uswatun hasanah supaya dituturkeun ku urang. Nah iman dek nyaritakeun babarieun Allah dek ngangkat jelema, dek dibere kemuliaan, dibere betah di pondok pesantren. Wajan teuing deukeut ka pesantren modern embungeun, kajen teuing bapana nitahan bae sakola embungeun, kajen teuing bapana nitahan di gawet teu hayang, nyana mah di pondok bae geus. Kolotna geus ngitung bae anak aing di pondok geus 10 tahun bisa ngaji teu. Ditanya, saya geus sabaraha tahun di pondok? Teu puguh abah nu ngabiayaan. Lain gitu saya geus bisa naon? Bah, ulah sok nanya bisa ngaji, betahna ge geus alhamdulillah. Geus tah asal betah di pondok abah mah geus bou tama fadol Allah. Penting dengan nasihatan aing atuh. Ieu betah di pondok geus hebat biasa. Lain lalagan karunia ti Allah. Nah, dibere mujizat Kangjeng Nabi urang. Ieu Kangjeng Nabi hayang nyepi helanan embung bergaul jeung jelema, embung kapanggih jeung jelema. Naik Kangjeng Nabi ka gunung, ke turun, ke naik tahunan Kangjeng Nabi. Dan terakhir Kangjeng Nabi loba di gunung, tidinya lah turun ayat. Diangkat jadi rasul. Eueuh nu keur ngeunah-ngeunah. Kula sok ngobrol jeung dulur kula jeung adik-adik kula jeung kiai-kiai zaman kula di pondok
artina kerletikannya sabada kitu tamat sekolah SD cici sorogan di Abah eta dibere loyog santri baheula mah hudang ti peuting teh loyog hudang ti peuting aju salat wirid hampir kabeh kukula lamun ditataan batur-batur kula zaman hari teh ta urang ti sok aya urang itu nu hirup keneh nu geus maot aya eta teh kabeh asal ti peuting bae hudang kukula sok ditanya saya ngawirid naon emang ngawirid kajagoan mang di mana tuh Cisoka satu guru saya mah dijakeun lah saya ngawirid naon aing hayang ulah teh ditembak pae temuannya pae mah pae bae kukula sok ditanya saya ngawirid naon aing mah di Ciduhan di Kang gitu nanti karena wirid ini roa itu aing wiridan jadi tipe tinggal wiridan aya anu biasa wirid sholawat laloyog kuari mah kula sok ngintip santri kula bade ditu asal jam 12 jam 1 kula sok kudang diintip santri si budak seserian naonan si bungaheun amat diintip ku kula nya aya jelema euy mun aya moal lamun aya jelema ngintip ka jandelana keur kelan HP tuh imam kosi Amir bae cek aing ya game Amir kosi mah santri lain wiridan ngomeh HP bloon Masya Allah guys keting kadua katilu kaopat kula udang deui intip deui santri aya sorangan bae di juru pondok di Handa wah cek aing santri yang edan tenang sih Masya Allah ya si santri kurang kadarieu nek diraha dibere karomahna tuh ya perjalanan baheula mah teh zaman kuat tanya geus ka Haji Hamid dah baheula mah wiridan baheula santri teh wiridan geus diulah-ulah ge ku Abah awas ya ulah sok wiridan hikmat ulah sok wiridan kajagoan mun deuk maca sholawat bae apa teh galak Abah mah udah sok udah diri kos gitu pokoknya ngaji baik tetep baik sumur datang ke barelah pakai ngeum sumur belah aya dita kulah masjid pan di gedean ku almarhum Abah menang meureun sabulan belah cek abah teh ieu saking kuatna belah aya naonnya aya naon ieu kadinya barang diintip da ku Abah keur kieu bae saha budakna ieu saha budakna ku Abah dikitu ditendek ieu siapa sia marahnya na barang malah Abah hampura mang eta lalakon baheula santri teh teu meunang dicaram hudang ti peuting teh teu meunang dicaram adapun wiridana macem-macem hampir terbiasa mantap kabelah dieuna hudang keuting teh biasa santri ku ari Masya Allah ceku lagi macam-macam geus kadarieu bae iya mungkin puyang aing deuleu santri ku ari ya Allah ya Rabbi kunaon jadi kadarieu sih ieu carita di kulon mah religinya luar biasa artinya santri teh lekat dengan wirid mau di Wetan di Garut nu kaalaman kukula di Tasik di Bandung jara rauh jasa cacak di kulon bae di biasa wiridan hese dan mantap makin kablah dieuna makin ciut sebab tadi Rasul nu dibere mukjizat kecuali sabada masyaqat wali nu dibayar karomah sabada kecuali sabada masyaqat ulama nu dibere maunah kecuali sabada masyaqat kitu kene santri-santri lamun baheula Mama Satidi jeung Mama Sujai berangkat nu kula didongengkeun teh berangkat ka Mama Sobari Kuningan Cilimus anu didinya Mama Sobari murid Mama kitu Bangkalan eta kumaha kula sering ngadongengkeun teh supaya jadi itibar supaya jadi ibroh
begitu berangkat lempang dekat Cilimus, tengah jalan kapetingan terus mampir di hiji warung. Begitu mampir di hiji warung, kebeneran pamajikanna maot. Alhamdulillah, cek tukang warung hadena ge kadarieu, hadena ge ieu mamang santri ye, mamang santri tang macakeun Yasin. Cek Mama Sujai jeung Mama Satibi, urang kebeneran ieu mampir pae nya jelema ieu. Yuk, maca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngarada ge santri. Beres maca Yasin, dia tengah jalan ka jauh lalagaan Mama Satibi jeung Mama Sujai. Cek Mama Satibi teh tiluan Mama Sujai, Mama Satibi, Mama Nahrawi. Tiluan Mas Santren. Lalagaan. Ieu mayit lamun ditoel kitu teh sok hirup kan. Cepat. Iya bener. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Walau Qur'anan suyirat bil jibalau qutiat bil kulli ma bil mautabalillahi lamru jannah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ta'alu alayya wa tuni muslim. Toel tarangna. Hudang mayit. Cek salakina, hei, tani jadi kosia tuh. Tenang, Mang, tenang. Itu Mama Satibi gentur lain lalagaan. Masya Allah, cek Mama Sujai. Tapi lembun dibacaan deh, iya, ditoel iya na. Sok paeh deh kan. Coba aku saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li ala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Toel jempolna. Paeh deui. Kita kos itu pakai lalagaan. Suka lalagaan kos itu ternyata. Eta keur mondokna kene pakai lalagaan. Masya Allah. Nah zaman kula ya. Zaman kula lantaran wariri dan baik mau dibejakeun ngaranna. Aya hiji santri urang belah dieu kebeneran rada ditangtangan ku jawara. Je caknya aing wiridan mah emang geus kebal. Teu manggih musuh. Kuari meureun ieu aing. Eta mah penyana mata. Ieu teh naon kadang-kadang air keras dibawakeun ka dieu. Cika dieu kan. Nyawa sia air keras. Tuh, sibeungeutkeun. Caka Jumur Jaya kos itu iya. Balik kos teu kudu puasa. Tenang ji, heulangan ji. Awas aya antina karaji. Tadi di baru begitu mah terjadi. Ndek gelut teh terjadi lantaran beres nama kaeta. Iya gelas. Seolah ka gelut jeung aing gelanan. Iya gelas ku aing gelut gitu. Aya santi babaturan kula ku aing hirup keneh. Moal bejakeun ngaranna moal. Kosok kapanggih mingguan ge. Kunya di kermus. Aku. Eta musuhna jawara je. Gelas bae digegel atuh kumaha untuk aing teh cenah teh. Ya terus balik. Santri baheula mah boga kamonesan. Ngantak lamun nganjang teh mun nganjang neangan awe nu teu daekeun. Nu daekeun mah teh malah sakena ipis kos kitu mah. Neangan nu teu daekeun di deukeutan. Santri. Nah mulai ieu. Sakali dua kali santri kos kitu teh boga kabeh. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Mau dibacakan bisa direkam. Aduh, gitu guys, ada yang dibacakan ya itu katakan cara kisuman dia tuh hese bae. Nah eta asal geus dikieu-kieu beset. Aduh bae. Di mana Kak? Kakak di mana? Sia tadi ka aing. Masya Allah. Eta kamonesan santri baheula kuari moal bisa kuari mah sebab atuh penting. Bener. Oh iya boleh. Tarolo. Nah, tapi iya geus dibere barareta di pondok pesantren teh pibereun karomah, pibereun maunah. Tinggalnya nana bae sadar. Masya Allah karim luar biasa ngan kabelah dieuna hese neruskeun anak lantaran aya santri cerik bae tanya saya kunaon cerik bae sebenarnya teu betah
Cekulat teh budak berarti mal lulus, mal mulia ya budak teu betah. Geus atuh aya balik atuh sia teu betah mah geus. Dipaksakeun ge ngadon edan aja naon. Nya kiai cenah ieu mah doana bae, ke Sugandi imah bisa dirayu balik deui ka desa bodoh, ka deui ke henteu cek aing geus. Balik. Aya deui ka beladina ceurik bae. Sia kunaon ceurik? Kunaon? Teu kabagian sholawat. Anak buah Ustaz Amir mah kos kieu. Asal teu bagian sholawat teh ceurik. Geus sholawat teh dimasalahkeun atuh. Geus teu gampang ke nyolateun deui yang sia kabeh. Aya nu ceurik deui. Tanya sia kunaon ceurik eta? Henteu kunaon cenah kieu. Teu kunaon sia ceurik. Henteu mah sedih we jeung sararedih. Kunaon tuh? Teu kunaon. Mudah-mudahan diberi tabah baik ku Allah. Aya naon ge santri aing ge? Kae lah ditiiskeun heula aya ngaji sapoe dua pepanggil deui. Sia bangun sedihna mah kunaon? Ngampura kiai, aduh masyaallah doana bae. Kunaon? Aya SMS chatkeun teh. Aju diputuskeun kula. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, terus gitu bae ceurik. Emang awewe hiji tangan di Lampung bahaya. Ceurik diputuskeun cinta bae. Budak baheula mah lamun diputuskeun cinta ceurik. Ya, sia. Aing geus datang ka imah nyana ditiir ku aing sia. Eta ngaranna lalaki. Lamun lalaki diputuskeun cinta ade ceurik, da lain lalaki teh mah kos kitu mah juri teh mah. Lalaki mah lamun diputuskeun cinta cekel peler aya keneh lalaki aing.